Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khususan dalam hadis kita pada Habibullah Ta'ala. Allahumma tanfa'na bi qulubihi naf'an mubarakan wa bidinika wa linasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Salib di kita kena menuju sami ini bagaimana terus ta'allamu ada wa qala sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu kudu ngaji marane kabeh al ilma kana ilmu, wa'malu sareng kudu ngalakonan marane kabeh bihi kana ilmu. Sabab goyatul ilmi al amalu bih, ya. Tujuan yang ilmu teh rek ngamalkeun kana ilmu. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzanu bakal ditimbang yaumal kiamati dina poe kiamat naon midadul ulama'i mangsina ta'allamu kudu ngaji maraneh kabeh al ilma kana ilmu, wa kunu sareng bukti maraneh kabeh min ahlihi eta tetep tina ahlina ilmu. Mun hayang jadi ahli ilmu nya sing daek ngaji, da teu kasebut ahli ilmu ari ngaji tara moal masih kalakumaha oge yang disebut ahli ilmu nya kun daek ngaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu bakal ditimbang yaumal kiamati dina poe kiamat. Jenengan pisulah. Naon midadul ulama'i mangsina pirang-pirang ulama, wadam syuhadai jeung getihna jalma anu maot syahid. Tah ieu teh nyarios gitu. Mata rugi lamun jalma ngalogatna teh cararang. Ari ngalogat teh ulah moka diri geus bisa ngaji. Lamun ngalogat naon nu disampaikeun kudu jadi guru aranjeun. Ku urang di logatan, anapan urang geus bisa ngawuruh, geus bisa ngaji, geus bisa maca sorangan mah kewe di mana boga kitab encan pernah atawa nu teu diurukeun ku urang ka guru sok we baca. Sabab ku ngalogat nalika anjeun ngaji ka guru aranjeun tuluy anjeun ngalogat eta teh akur keur ngahargaan kana ilmu menjadi guru anjeun. Jadi ulah aya mah teu kudu logat, ulah sing pinuh ngalogat teh. Semakin banyak tinta atawa mangsi nu ku urang dipake nulis pikeun ngalogat, maka beuki gede oge kawarokahanna urang tina milarian ilmu. Beuki resep ngalogat, beuki gede tabungan amal. Jadi kudu bunga mun daek jeung rajin ngalogat. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ubida teu pati-pati diibadahan ma'ubida tepati-pati di ibadahan saha Allahu Gusti Allah
Bisaiin kalawan hiji perkara afdalu anu leuwih utama min fiqhid dini tinimbang ngarti dina urusan agama. Wala faqih wahidun wala faqih jeung ari jalma anu ngarti hu kana din wahidun anu sahiji asyaddu eta leuwih banget ala syaitani ngelek setan min alfin abidin tinimbang 1000 jalma nu tukang ibadah bari bodoh. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u bakal nyafa'atan yaumal kiamati dina poe kiamat saha salah satu tiluan al anbiya'u tegesna kahijina pirang-pirang nabi tumal ulama'u tuluy pirang-pirang ulama Tuma syuhada'u tuli pirang-pirang jalma nu maot syahid nu bakal nyafaatan dina poe kiamat tos tantos ari syafaat nu agung syafaat saha syafaat Kangjeng Nabi nu disebutna syafaatul utma. Tapi ternyata yasfa'u yaumal kiamat al anbiya'u pirang-pirang para nabi hiji tos tantos dua tumal ulama para ulama guru-guru aranjeun nu jadi guru bakal nyafaatan kana jadi muridna ulah salah mata kudu daek hormat jeung deukeut urang teh kalau jadi guru teh sabab nu jadi guru teh nyafaatan ka urang kolot jadi saksi kasolehan jeung teu solehna anjeun guru jadi saksi sungguh-sungguh jeung teu sungguh-sungguhna aranjeun neangan ilmu. Tatangga, dulur-dulur, baraya itu jadi saksi atas kebaikan akhlak jeung gorengna akhlak anjeun. Ngetak kunaon dipasang istilah ngahidmat ngahormat karena ieu diantawisna jadi saksi jeung bakal nyafaatan. Summa syuhada'u tuli pirang-pirang jalma nu maot syahid. Waruya sareng diriwayatkeun naon annal ulama'a sanyana para ulama yaumal kiamati dina poe kiamat ala manabirin eta netepan kana luhureun mimbar min nurin eta tetep tina cahaya wa naqala sareng parantos nukil saha al qadi Husain fi awali ta'liqatihi dina mimiti catatanana itu Qadil Husain annahu sanyana kalakuan ruwiya eta diriwayatkeun hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Naon anahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawu Kangjeng Nabi kana lapad man ahabul ilma wal ulama'a lam tuktab alaih man ari saha jalmana ahabu eta mikaresep man al ilma kana ilmu wal ulama'a jeung ka ulama lam tuktab tak moal ditulis alaihi kasih jalma naon khati'atuhu pirang-pirang kasalahana si jalma ayyama hayatihi dina pirang-pirang poean hirupna si jalma tuh resep kana ilmu jeung resep ka jalma nu nepikeun kana ilmu eta teh jadi kiparat dosa jang diri mau dituliskeun kasalahanana dina selama hirupna maksudna kasalahan leutik lain kasalahan badan wa qala sareng parantos ngadauh Qadil Husain parantos nyarios Qadil Husain waruya jeung diriwayatkeun hadis annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadauh Kangjeng Nabi kana lapad man shalla khalfa alimin man saha jalma shalla anu salat siman khalfa alimin ditukangan jalma nu berilmu Faka'an nama maka seperti faka'an nama sholat maka seperti sanyana sholat si jalma khalfa nabiyin di pengkeren Kangjeng Nabi paman maka saha jalma sholat si jalma khalfa nabiyin di satu kangen Nabi faqad gufiro ternyata dus dihampura sahalahu si jalma wa fi hadisin jeung eta tetep dina hadis Abi Darin wa fi hadisi Abi Darin jeung eta tetep dina hadis Abi Dar radhiyallahu anhu anna hudura majlisi dzikrin sanyana hadir maksudna hadir dan ngaji naon hadir kana majlis ilmu aya saukur ngagosip jadi maksudna hadir di dieu teh datang ngaji sanyana hadir kana majlis dzikir kana tempat dzikir afdalu eta leuwih unggul min sholati alfi rakaatin tinimbang salat sunat 1000 rakaat wa suhuni alfi janajatin jeung nyaksian ka 1000 janajah wa iyadati alfi maridin jeung ngalongok 1000 jalma anu geuning wa qala sareng parantos ngadawuh saha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amin anna rajula sanyana hiji lalaki atawa hiji jalma la yakhruju eta yakin bakal kaluar itu rajul min manzilihi ti imahna rajul wa alaihi bari eta tetep ka rajul minad dunubi tina pirang-pirang dosa misla jabali tihamata teh anu seperti gunung Tihamah dosana badag faida sami'a maka di mana-mana nguping si rajul al-alima kajama nu berilmu khofa tahsieun si rajul wastarja'an jeung tobat si rajul
andunubihi tina dosa rajul insorofa tah narima balik rajul ila manzilihi ka imahna rajul balieur maksudna balik deui walaisa bari teu aya eta tetep alaihi ka rajul naon dan dosa fala tufariqu maka ulah misahan maraneh kabeh majalisal ulama'i kana majlisna ahli ilmu atau para ulama. Fa inna Allaha maka sayatosna Allah Ta'ala lam yakhluq eta teu ngadamel Allah ala wajhil ardi di luhureun bumi turbatan kana tanah akramu anu leuwih mulia itu turbah min majalisal ulama'i tibatan tempatna ahli ilmu. Oke, tinggali. Aya santri teh kabur di pasantren teh pulungna teu kaok digenggeureukeun pulung ya, pelajaran ieu jeung sana teu kaok di obrolan saeutik di papatahan teu narima padahal digenggeureukeun di papatahan teh bentukannya supaya kesalahanana teu diulangi. Tuluy santri teh kabur nalika kabur geus sabaraha poe tanpa disadari di jalan teh papanggih jeung guruna papanggih jeung ajenganna reuwas khofa sehingga eta jalma teh sieun atawa ngadenge kalemurna rek aya ajengan rek aya ustad nu pernah ngawurukan manehanana reuwas teh sieun era teh tuluy we panggih nalika panggih eta santri tobat dirina teh hiji minta hampura akang hapunten abdi rumaos abdi lepat abdi henteu kiat abdi jalmi anu naonnya sensi mun lalaki pulungan tingkeur head mun lalaki teh nu sensitif hapuntenna abdi tanpa disadari ajenganna teh leuwih hampura ada kudu gede hampura nyakeun bae nu geus pantes beres tak tuluy balik eta jalma teh si santri teh ka imahna walaisa alaihi dambun maka eta santri dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Tah maka kulantaran kitu eta teh jadi isalah fala tufariqu majalisal ulama. Naon sababna? Taneuh bumi nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala hamparan bumi nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala aya bumi anu mulia anu leuwih mulia anu leuwih hebat mana taneuh anu leuwih mulia nyaeta taneuh nu dina eta taneuh dibangun bari eta bangunan teh dipake pikeun eling ka Allah dipake jang majelis ilmu jang majelis zikir jang majelis sholawat tadi contoh ya dirancang sampai aya tanah lega dina sekian tanah nu sakitu legana mang hektar-hektarna aya tanah nu dibangun misalnya tanah 3 hektar nu dibangun 50 bata atawa 20 bata bari eta dibangun teh jang tempat neangan ilmu
jang tempat majelis ilmu, jang majelis zikir, jang majelis sholawat. Maka akramu min majalisal ulama eta leuwih mulia, leuwih hade, leuwih istimewa tempat tanu nu dipake pasantren, nu dipake masjid, nu dipake madrasah. Sabab eta tanu oge bakal jadi saksi engke di poe kiamat. Istimewana majelis ilmu. Wa qala sareng parantos ngadawuh Ali karamallahu wajhah. Amin. Kana lapan kapa cukup bil ilmi ku ilmu naonana syarpan kamuliaanana. Naon ayat iya yen ngaku-ngaku hu kana itu ilmu sahaman jalma kaliwat. Qala pantos ngadawuh Kangjeng Nabi. Wala qala malawungan. Sareng parantos nukil saha as-Sarmasahi Syekh Sarmasahi Al-Maliki anu bangsa madhab Imam Malik fi awali kitabihi dina mimiti kitabna itu Syekh Sarmasahi kitab naon Nadmud Durori tegesna kitab Nadmud Duror anin nabi nu katampi di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man ari saha jalma aldoma eta ngagungkeun siman al alima ka jalma nu berilmu fakaan nama yaqamu tah kaya ngagungkeun si jalma Allah ka Gusti Allah. Wa man jeung ari saha jalma tahawana eta ngahinakeun siman bil alim ka jalma anu berilmu bil alimi ka jalma anu berilmu fa inna madalika maka saknya itu tahawan istihfafun eta seperti ngahinakeun billahi ka Gusti Allah taala tingkahna makhluk Allah wa rasulihi jeung ka utusan Allah subhanahu wa taala. Ngahinakeun ulama aku jeung ngahinakeun rasul aku jeung ngahinakeun ka Allah subhanahu wa taala. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Ali karamallahu wajhah. Kapa cukup bil ilmi ku ilmu naonana syarpan kamuliaanana naon ayatnya yen ngaku-ngaku hu kana ilmu sahaman jalma layu sinu anu teu ngaluskeun siman hu kana ilmu wakapa jeung cukup bil jahli kalawan bodoh naonana daman kacacadanana naon ayyatabarro'a yen lulubaran minhu tina jahli sahaman jalma huwa anu ariman fihi eta tetep dina ilmu wan sada jeung ngalagukeun wan sada jeung ngalagukeun si jalma fi maknahu dina maknana itu kawan bahar tawil bahar tawil teh wajana fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ya apa bahar tawil wajana wah ya
Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Eta wajan bahar tawil. Lagamna mah bebas ngan wajana eta erek digenti ku maneh lagamna. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Baik nu penting mah wajana eta. Jadi tinggal ngasupkeun kana wajan bahar tawilna. Bareng fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yaqrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi humulan bil jahalati annani ura'u mata unsabu ilaihi wadhabi. Nah, itu kan lebetnya bahar tawil. Kapan cukup naonana saropan kamuliaanana bil ilmi kalawan ilmu dakwah ngaku-ngaku kana itu ilmi sahajahilun jalma nu bodoh. Jadi sok aya kalana jalma nu teu apal naon-naon tapi ngaku-ngaku dirina pinter. Wayakrahu jeung bungah itu jahil. In amsa lamun jadi itu jahil ilal ilmi kana ilmu yunsabu eta dipanteskeun itu jahil. Wayakfi sareng cukup naonana humulan hinana bil jahalati kalawan bodoh naon annani sanyana kami. Ura'u eta dipikasieun kami mata unsabu dina waktu dinisbatkeun kami ilaihi kana itu jahala wagdobi jeung ambek. Oqala sareng parantosna dawu Sa'id Ibnu Zubairi Ana Abu Bakrin sanyana Abu Bakrin kataba eta nyuratan itu Abu Bakrin ilayya ka kami wa ana bari ari kami bil Iraqi eta aya di tanah Irak. Ya bunayya hei anak kami usina naon surat teh gitu ya. Ibnu Zubair ya punten Abu Bakrin nyuratan kasaha kakuring. Abu Bakrin teh nyuratan kakuring eusi suratna teh ieu. Ya bunaya hei anak kuring alaika misti ka anjeun atawa wajib ka anjeun bil ilmi sarta boga ilmu eusi suratna teh eta. Jadi Abu Bakrin itu berarti ramana putrana Abu Bakrin disuratan usaha. Ya ku Abu Bakrin ku ramana. Nuker aya di Irak nucek urang kerengan ilmu meureun. Fa innaka maka sanyana anjeun idap takor tak di mana-mana pakir anjeun. Karena tah bukti itu ilmu malan eta jadi harta. Hebatnya
wa idas tagonai tak jeung di mana-mana beunghar anjeun kana bukti tah ilmu jamalan eta jadi perhiasan, jadi kagindingan, jadi kamuliaan. Budakna keur umbara meureun keur masantren budakna hei anak ieu kahade anjeun teh kudu bener-bener boga ilmu, anjeun teh kudu daek nyangan ilmu. Naon sababna? Sabab ari ilmu mah nalika anjeun kaayaan keur pakir maka ilmu bisa jadi harta. Nya kitu deui nalika anjeun kaayaan keur beunghar, keur boga, keur sugih, maka ilmu bakal ngajaga ka anjeun, ilmu bakal jadi kamuliaan anjeun. Jadi ilmu mah nya jadi harta ongkoh, jadi papaes ongkoh, jadi kamuliaan ongkoh. Mata kurang kudu boga naon tah? Ilmu teh kitu. Kudu boga ilmu daek teu daek. Mungkin ku anjeun can bisa karasa ayeuna manfaat jeung keistimewaanana. Loh, engke isuk pageto hanya kalna ge kacida. Hanya kalna kacida. Matak sok ningali jami-jami nu berilmu ya dina medsos geuningan. Kita maca kitabna lancar, nyariosna sae. Ilmu nahwu sorofna sae. Ilmu hadisna sae, ilmu fikihna sae. Ya Allah biar karim. Hanya kal baheula urang keur masantren teh bener-bener itu hanya kal. Hanya masantren teh kudu sungguh-sungguh. Lu nepikeun ka hambur duit. Hayeu we mintaan duit ka kolot ari ngaji henteu atawa hayeu we mintaan duit ka kolot ari meunang pangarti henteu da kitu di pasantren teh geus sok ngagugulung gaya we. Wujudnya sing daek ilmu sing daek ngaji sing daek hikmah. Teruskeun. Wa qala sareng parantos ngadawu saha Wahb nu Munabbah. Kana lapan yatasa'abu narima cabang-cabang minal ilmi tina lantaran ilmu naon asyarafu kamuliaan. Wa ingkana jeung sanajan bukti saha sahibu hu anu ngabogaanana ilmu danian eta anu hina. Maksud hina teh hina cek kasat mata. Wal izu jeung kaagungan. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu sahibu muhanan eta dihinakeun. Wal qarbu naonnya deukeut ya wal qarbu maksudna kela mingeuna kalana. Wal qarbu jeung deukeutna wa ingkana jeung sanajan bukti sahibu qasiyan eta anu jauh. Wal ghina jeung beungharna wa ingkana jeung sanajan bukti itu sahibu fakiron eta anu beunghar. Wal muhabatu jeung wibawana wa ingkana jeung sanajan bukti itu sahibu wadi'an eta anu hina. Wan sadda jeung ngalagukeun itu Wahb nu Munabbah fi maknahu dina manana kaul. Nah, laguna Bahar Basit. Mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun. Ya, Bahar Basit wajana. Ima tadi bahar naon ya? Bahar tawil. Ayeuna bahar basit. Mustaqilun fa'ilun. 4 kalinya. Mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun
mustafilun fa'ilun. Lagamna rek nyangan di anjeun pe. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Bahar basit wajana eta. Al ilmu bal lago kauman dirwata syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Nyambungnya wajanan tadi. Ya sahibal ilmi mahlan lan tudani suhu bil mubiqati famalil ilmi min khalafi. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yadimu baital izzi wa syarafi. Al ilmu ari ilmu balago eta nepikeun itu ilmu. Balago berarti sulasi naon eta? Wajan fa'ala maujud farroha. Balago yuballigu farroha. Eta nepikeun geus nepikeun ilmu kauman kahiji kaum dirwata syarofi kana puncakna kamuliaan. Ilmu teh nganepikeun hiji kaum, nganepikeun jalma kana puncakna kamuliaan. Mata lamun jalma neangan ilmuna teu tuntas nya bakal mudah terbawa arus, bakal gampang kabawa pusaka bakal. Wa sahibul ilmi jeung ari jalma nu boga ilmu mahfudun eta nu diriksa minat talapi tina karuksakan. Ya sahibal ilmi, hai anu boga ilmu mahlan kudu alon-alon. La tudani suhu ulah ngotoran anjeun kana ilmu. Zaman nu boga ilmu ulah ngotoran anjeun kana ilmu, ulah mencederai ilmu. Mun santri kahade sing bisa ngajaga akhlak, ulah ngaruksak kana kasantrianana, ulah ngaruksak kana ilmu nu geus diaji. Dari bogoda mah moal pancak kaki, setan mengagoda moal ningali sasaha. Gitu. Bilmu bikoti kalawan anu matak ngaruksak. Fama maka teu aya lil ilmi eta tetepikeun ilmu min kholafin ari gaganti. Al ilmu ari ilmu yarfa'u eta bisa ngaluhurkeun ilmu baitan kana hiji imah la imadalah nu teu aya tihangan eta tetep laupikeun itu bait. Wal jahlu jeung ari bodoh yahdimu eta bakal ngahancurkeun itu jahlu baital izzi kana imah keagungan atawa kana keagungan wasarofi jeung kamuliaan. Jalma nu berilmu mah bakal mulia, jalma nu bodoh deukeut kana hinana, deukeut kana ruksakna. Nu bodoh bakal ngaruksak kana kamuliaan, nu berilmu bakal ngangkat derajat kana kamuliaan ku ilmuna. Nu bodoh oge bakal ngaruksak kana kamuliaan ku kabodohanana. Mata lamun urang bodoh ulah boga rasa diri nyaho. Sok aya kan jalma teh teu apal tapi sok tahu. Tanu kitu cilakana teh. Meuning keneh urang mah da teu apal repeh. Ditanya apal teu? Mun teu jawab henteu. Mun apal apal. Ieu mah geus puguh teu apal tapi
Gayana gaya nu nyaho supaya batur teh percaya ka urang salah. Mun teu nyaho mending kene jujur teu nyaho, mun apal mending kene jujur apal. Lamun jalma jujur ku teu nyahona moal matak nurunkeun martabat, justru batur bakal ngahormat. Oh ieu bener. Jalma teh menyadari diri kan supaya geus puguh teu apal tapi sok apal. Waktu eta nu tak nyilakakeun. Wa qala sareng parantos ngada usaha Abu Muslim Al-Khalani radhiyallahu anhu amin. Al ulama ari ulama fil ardi di bumi mislun nujumi eta seperti bentang fis samai nu aya di langit. Idza badat di mana-mana zahir itu nujum linasi pikeun jalma-jalma ihtadau tah menang pituduh itu nas biha kusabab nujum wa idza khafiyat jeung di mana-mana samar itu nujum anhum tinas tahayyaru tah bingung itu nujum itu nas wan syada jeung parantos ngalagukeun itu Abu Muslim fi maknahu dina manana ieu kaul bahar tawil. Kumaha bahar tawil teh? Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kade wajib apa ya bahar tawil ya, bahar tawil, bahar basit, bahar rojat kayak aya. Jadi supaya jadi patokan wajana teh didinya nyokot lagu teh. Sok ulangi bahuk fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun lebetkeun ayeuna ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu tasukkan wa anhu fakasib kullaman indahu fahmu fa fihi jilaun lil qulubi minal amat wa aunun ala dinil ladhi amruhu hadmu fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanmu wala ta'duan 'ainaka 'anhum fa innahum nujumu hudan in ghama najmu bada najmu hudan in ghaba najmu bada nujumu hudan in ghaba najmun bada najmu fa wallahi laulal ilmu madadahul huda wala la hamin ghaibil umuri lana rasmu ma'al ilmi sartana ilmu faslu kudu ngambah anjeun kudu nyucruk anjeun haitsu masalaka dina sakira-kira ngambah naon al ilmu wa anhu sareng tina itu ilmu fakashif tah kudu mukakeun anjeun kullaman kasakabeh jalma ingdahu anu eta tetep si manfahmun ari aya pamahaman fabihi maka eta tetep tina itu ilmu jilaun ari aya cacaang lil kulubi pikeun pirang-pirang hate minal amal ti golongan anu lolong nu poek hatena
minal amati golongan. Wa aunun jeung aya pitulung ala dini kana agama alladzi anu amruhu anu ari perkarana itu ladi hatmun eta misti. Fakholit maka kudu nyampuran anjeun ruwatal ilmi kapirang-pirang rawina ilmu. Washab jeung kudu ngabarengan anjeun khiyarohum kapirang-pirang pangalusna itu ruwat. Fasuhbatuhum maka ari ngabarenganana ruwat zainun eta jadi kagindingan. Wa khiltatuhum jeung ari campur gaulna jeung itu ruwat gonmun eta jadi kauntungan. Wala ta'duan maka ulah ngabalieurkeun sanyana anjeun, ulah malengoskeun sanyana anjeun tong ngamusuhan. Ainaka maksudna mah ngabalieur, ainaka kana dua panon anjeun anhum ti itu ruwatal ilmi. Fa innahum maka sanyana itu ruwatal ilmi nujumun eta bentang nujumu huda eta bentangna pituduh. In goba lamun eueuh naon najmun hiji bintang bada tah dohir naon najmun bintang nu sejen. Fa wallahi maka demi Allah laulal ilmu lamun teu aya ilmu mata doha tah moal jelas naon al huda pituduh. Mun ilmu eueuh rek jelas kumaha meunang petunjuk ti Allah dan nunjukkeun kana jalan Allah teh ku ilmu. Wala jeung moal jelas, wala laha jeung moal jelas min ghaibil umuri tina samarna perkara lana pikeun urang sadayana naon rosmun ciri. Wa qala Ka'bul Ahbar pun sakitu heula nya wayahna lah sampai semua panentena doaan jami'an. A'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min